ka dieu. Serius di dieu ya. Itu mah disebut aya Nonyok aing ka geuleuh. aya kasieun. Disebut eta musuh we ning kana bieu. Lamun dorna diparengkeun amprok jeung si Jebot. Tonyok abdi. Ulah. Ulah. Sudah kan pakai congkoh musuh udah. Jelema teh yang ngabinasa we nama. Lamun nanyakeun, kade cecing inget. Pasti dina ragot perang kieu dorna pasti bakal mawa bandera bodas. Cing inget maneh, cinyaho maneh kana pelaturan ieu. Perang di mana aya nu mawa bandera bodas eta ulah diganggu. Ulah dibinasa. Ulah ditandasa. Ade. Padahal hayang menang bala tentara teh bawa bandera bodas. Geus deukeut rak-rakeun ke Jawa ka musuhna. Ada lain deui licik eta mah. Licik teh mah Teu licik moal menang zaman kiwari mah. Kumaha we carana? Da si eta mah ya kitu wae. Aya peraturan naon ke Kang. Gitu kan. Pot, di mana nanyakeun cenah meureun nahanya suata bae. Kumohon abdi geus si wartosan ku Gusti Batara. Ih, mun ngomong atuh sia. Ngeus kitu atuh. Meunih. Moal panjang catur reun. Naon jana? Naon tuh ari Akang? Naon aduh. Dewasa baru dibawa mama. Kena wae baledogan aing nya. Euy, pas wae si eta mah baledogan mah. Terus cire. Nah, ada. Teu beunang euy. Oh, cina ngagi ciri ka anak. Naon? Aduh bieu. Kade Kang. Nanaonan teh. Aing mah we teh sanes dukun. Kita kabatur teh si eta. Naon Akang mau ke Gagaro segala Hebatna Gusti Batara Kresna luar biasa. Wah, jenius Akang sama tuh. Jenius. Wah, ge Abong Batara, hartina Batara teh nyaeta pinter. pinter, wah ge gelar Batara. Pinter dina sagala rupana. Ngatur siasat teh. Ngatur Sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse. beres wajana mah. Lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna. Wah, geus boga Akang bajai. Bagja. Geus boga bajai. Heunya tak kitu akibat naon cing? Naon Akang teh teh? Akibat kudu jadi inung bapa dewek teh lain inung bapa nu salah. Akang. Dewekna we meureun Bedegong. teu sumanget bedegong. Dina mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu. Dalam Akang pinter mah bukan teh. Mau jadi paripu. Da loba pisan geuning anak bapa teh. Putra-putra bapak mah teu. Oh. Urukan. Komo lamun ninggal kaayaan Kurawa Sumohon. eta ngajar ragona. Wah, palolontongna Kang. Hartina eta teh kadidik rohanina, teu kadidik jasmanina. Oh, kata. Ngan ukur di pepene ku haliah dunya wungkul. Sumohon eta. Abok. Eta we Naon Kang? sakalian titah salat Naon Kang? kalah main keleci we der para sehat. Komo teh. Ini ampun Gusti nu Maha Agung. Komo teh Yuda di titaku salat deui. Pan Ari Pandawa mah kulantaran meureun putrana Gusti Panu Suwargi kulantaran sakedik ke kaurus kadidik rohanina kadidik jasmanina Kagero Akang. Keur majawi. ai Kurawa Wah. Prabu Dastarata cacak eta teh nempo panonna teh teu ningali nepi ka riab anakna teh 100 komo cacak teu nempo teh teu ningali komo lamun heuleu meureun teh 1000 mah. tah di dieu pentingna euy kulawarga berencana nya Karena eta pentingna. nu mata kerahkeun ku sararea urang pigawe Sungo. pancen rahayat dina program KB teh Oh, katenan Akang teh teh. kudu sabenerna mah ararasup KB teh Supaya sama tingali we kulobana teh jelema teh itu euy lapangan kerja
ya heureut Akang heureut heureut jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat ngaronjat eta pengangguran loba brokan teh kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera kumaha teh kan cerdas mampu beres nyieun tindakan anu tepat efektif tur efisien efisien dewe bisa nyeui percaya Kakang mah efisien jeung ulet bisa benar hah benar Akang apan meureunnan urang teh sagancangna pisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat hah benar tadi dia pentingna euy buku hari Akang cukup anak teh dua palingnya dua we sedang ulah cara Pak Asep Sunanar anakna Riab ulah Akang aduh ampun ngaripuhkeun teh euy eta indung bapak kabunyang ganying akhirna teh pan indung bapak teh teu cara rehat kaituna teh hah teu saimbang jeung usaha mah komo kan teu saimbang jeung usahana balalang krut teh aya meureun baka rupa-rupa kejadian meureun nantina loba teuing anak teh heuh nu kaalaman mata kedah di KB teh kitu murukan direncanakeun ya pulang Unga poe eta dewek ngagotongan mayit. Polos kitu Akang. Tuh deui batur dewek yang Pak Haji Sidik we ku dewek dibawa. Ya, Pak Haji Sidik we teh mah urukan teh mangkuan. Iya si Jono jeung teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit. Ya, untung pangperangan. Untung ngagotong nu Tararatu nu semplak tak-takna. Nu maot papuguh eta nu simpati. Anu pae boga teu kaitung deui. Ieu mah ieu anu can maot teu sakarat. Nya sakarat. Rupa-rupa eta pelbah sakarat. Kumaha gumantung beureun karesepna keur cager. Oh, katengan. Kumaha dina amalan. Eta keur sakarat leungeun teh kitu we kanya. Kumaha teh Kang? Naon? Naon teh keur cager eta resep gapleh. Bener. Aduh, ampun. Mantap turunan rupa-rupa nu sakarat teh nyakannya lu. Rupa-rupa eta nu sakarat. Kumaha aya nu kikituan we kanya. Naon eta Ku goreng meureunang keur hirupna teh resep nyaron. Padak teh suri jadi tukang saron teh kitu dah. Heeh. Ada rupa-rupa. Aya nu keur sakarat. Allahu Akbar. Saha teh digana? Resep salat teh. Oh, digana. Oh, leuh kita makan. Alah. Jalmi soleh. Nu matak beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga. Kabeh oge canjara radi. Boh ka neraka, boh ka sawarga. Nya gumantung urangna. Gumantung ka urangna. Benar. Model kamari nyalonkeun urang legislatif. Legislatif nya kumaha? Eta karunya kanu teu jara radi. Jadi aya sawareh anu garelo aya. Salah stres kan? Aya nu ngagantung maneh stres beureun euy. Stres teh. Aya nu geus barang beres sejadah ke masjid. iPad teh eleh dicokotan deui da mah. Aduh ampun. Lain kabina-bina Kangnya meureun. Asa ku kabina-bina teuing ka eta meureun ubudunya. Modalna menang ieu mah. Artina ubudunya teh nyaeta ngan dunya we wungkul di pikiran teh. Oh eta meureun. Oh bener Kang. Padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana sumuhun eta teh emut kalinya da moal langgeng saliwat Akang ayeuna nu diudak-udak kapangkatan kadudukan bari jeung hirupna teu iman Sedegeningan cikolot teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas faedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Syuhun. Aing loba jadi beurit kuatir kan. Doana we teh sadarea euy amin aing. Da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganana. Getrengna Panawa jeung Kurawa teh. Syuhun. Dan tetep meureun kudu aya balitungan. Balitungan. Tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh. Oh kitu Akang. Ari sato. Seperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan. Tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Syuhun. Benten teh eta Kang. Ya. Kang. Ku
Komplit gini ya Bapak Gubernur aya. Sadayana Kang ngariung. Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat. Bapak Jawa Barat Pak Gubernur. Iya. Salaku Ais Pangampih Jawa Barat. Bapak Ahmad Heriawan. Dina zaman modern kiwari dewek boga Ais Pangampih. Doh, anu merhatikeun kana sataun ge acan. Ada acan. Dina ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka negara doana we sabada ti doa teh pangrojong ti urang sararea. Sumohon, da urang warga. Da eta mah geus dijadikeun ku pangeran mana ge oge. Sumohon da urang wargana, da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah. Sumohon eta Kang daya deui. Abeh kaurus ieu alam aku saling puji mah heuh. Ameh kagero kalina naon. Ameh kagero. Ngadoa lain ka Bapak Gubernur wungku ka sararea oge dewek oge meureun pamimpin ai di imah mah. Sumohon pamimpin rumah tangga di imah. Jadi kasya kabeh pamimpin gitu da kabeh kadunya ku pangeran teh ai ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah. Khalifah tenang. Sanajan keur sorangan urang teh pan mimpi diri meureun mimpin panon. Ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleunana. Eta berak nganu ngaharti meureun urang oge pamimpin. Ai ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nya kudu jadi desainer. Laras desainer. Jadi ahli tenang. Ngarang-ngarang ngabangun kahirupan masyarakat bangsa tur negara. Laras Anu didasarkan ku agama jeung budaya. Eta utamina budaya Pancasila we lumatak urang di mana ka demokrasi teh di dieu. Urang salaku rakyat bisa pokal. Pek nyarita marek nepi ka perbah mana oge. Sing nepi ka peura ge pek wae. Nepi ka peuyeuh oge teh nanaon nyalurkeun aspirasi mah. Hak eta mah. Laras hak. Ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis Pancasilais. Eta demokratis. Naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang. Bener. Cak kitu euy. Ai cicing dina real teh kitu. Balik deui kana jalan carita. Kumaha mangga Kang. Ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata Dorna. Wah, sesepuh mah kuan wah dipikasegan kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek. Ka Dorna mah ti bubudak ka sieuna teh ku dewek. Sieun dijual sadana beres teh mah. Ku akang sieuna teh. Ka sieuna teh ku dewek naon sing ka sieuna? Nah, kunaon sieuna? Sieun dicet. Tapi beneran aya. Guru na juragan pangaulaan jadi. Wah, guru sararea. Guru Pandawa, guru Kurawa. Guru sararea yep mah. Bener saktina mah luar biasa Dorna teh wa mentangkeun panah teh tong boro dikeceng teu dikeceng oge pirakukeunna. Makan jago-jagoana bener. Ya. Nah eta Dorna. Eta cenah ajeuna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurweda. Oh, eta tepat kana sasaran lamun tumbuk tembak teh. Oh, percaya kasohor itu makna mah. Kaceluk ka kandang ewu kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara. Dorna teh sakti dina mentangkeun panah. Ada apaleun ka dinya mah kula. Tara misleuk eta we bareto. Kumaha kan? Bal dina jero sumur. Ya kumaha? Henteu ku panah. Nyabutan dom-doman. Cep. Disambung-sambungkeun nya. Hiji dom-doman teh ka sumur teh. Palungkeun ti luhur pas. Eta anu aneh namakeun ku nu kahiji, eta nu kadua. Kumaha nu kadua Kang? Nu kadua. Cep. Keuna kana buntut dom-doman deui. Wallah, jadi napa? Cep. Copot teh ka luhur. Surak atuh tidinya mimitina jadi guru sararea teh. Mimiti sohor teh tidinya. Padahal lamun diukur kana kitu Dorna oge ti dewek teh. Menang ilmu kitu teh ngan dewek mah teu dibeja-beja. Mung sohor we, mung loba duit. Mung aing mah mung boga murid. Mung boga muridkeun loba duit. Mung loba duit. Jeung ulah. Heung lamun barang kirim. Barang tarima nya Kang. Barang tarima ieu mah lain kana ngaringkid aing teh. Sakalian ngirim belut oke tidinya akan tetaduan ngamuridkeun teh mah. Di dieu mulanya. Naon Kang? Urang jadi sahabat we. Jadi sahabat we. Urang saling bejaan. Cirina manusia teh di dinya. Ai cirina manusia teh nyaeta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan. Mun teu kitu rametuk. Bener. Eta
ciri manusia teh eta Kang. Watak urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu di bejaan ku sahanapeun aya sahanapeun umurna, sahanapeun aya luhurna ilmu, gugu ulah gengsi urang mah. Ulah gengsi. Da ilmu sama ngaranna ge. Da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun. Sanes Kang. Nya. Putieun we urang mah. Tak kitu euy. Sae Kang. Da sanajan bari kieu dewek henteu diangkat jadi senopati ai kalapangan maka tegak kursetra sok milu we neungeulan jelema hiji dua we mah. Heuh pihak musuh lain tina ngewa. Boga rasa tanggung jawab bener. Ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas. Ya. Bikin kejahatan. Memperkecil ruang lingkup urang mah. Da kitu. Da ai ditumpes maka kejahatan teh moal eueuh. Da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul. Bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling. Proses hirup ya kan? Proses hirup. Atuh didoakeun cenah buru-buru areling heuh. Amin Kang, amin. Pupeurieun dewek can pas elingna. Mudah-mudahan benar. Ya. Kang, gelar perang sinupit urang teh. Ayeuna Kang. Jeung garuda ngelayang. Wah, tada teuing tandingna eta dorna jeung muridna. Dahsyat teh perang teh Kang. Dahsyat ieu. Di belah kaler di pihak Kurawa teh nyaeta Burisrawa Kang ayeuna. Lawanna di pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setyaki eta sarua peneh. Di tengah Senopati Juragan Arjuna, Senopati Alit-alit, Kenca Katuhu Dresna Jumena. Beres. Sareng Sirikadi Milu. Milu eta pejuang Eta Gusti Sirikadi sanajan bari istri. Kumaha eta nyawa berjuang. Eta tega ngorbankeun dirina hayang hancur medan tempur perlaya di medan Danalaga. Eta wilujeng kaum ibu berjuang teh bener mah. Ta eta beureunan di mana istri milu tanggung jawab kana kepentingan boh negara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman. Emansipasi eta. Naon? Emansipasi. Emansipasi? Hor geus digenti. Ngos kamari pada dijadikeun lagi. Alhamdulillah euy aya sesepuh TPRI di Jakarta. Bapak direkturna nuhun. Kalungguhan ya kan. Atuh cenah ieu di TPRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina Festival Wayang Golek sa-Jawa Barat. Kan bayang gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat sareng TPRI Jawa Barat. TPRI Jawa Barat. Gawitan kaping enjingnya 25. Enjing eka. Ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon, heuh pecing aralus. Kiring tanah barudak. Pake kasempetan ayana ayeuna festival teh sok digawe palus-alus. Palus-alus. Tararandang kayaknya. Kasempetan ieu teh. Ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang. Tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Bener. Mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana. Heuh. Eta Kang. Da kitu. Sagala. Beun atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil menang kadeudeuh ti Bapak Gubernur. Tenang. Hah? Laras Kang. Boh KTP RI ieu Jawa Barat, boh ka Pepadi, boh ka Paradalang. Nya. Tenang. Ta urang teh sararea Paradalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pemerintah, nepikeun program pemerintah ka masyarakat. Urang teh seolah-olah dalang teh fasilitator. Bener. Da kitu sok sararea. Ngan omat eta hate ulah goreng. Ulah kiruh hate teh. Saur Bapak Sidik Amin teh maksudnya ti pajagalan. Kumaha Kang? Qad aflaha man jakaha. Anu katepi ku dewek da dewek kebejana ti dinya. Hartina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena. Ngabersihkeun hatena bener. Ditemak deui ku salah sawios hadis. Kumaha? Khairunas anfa'u minanas. Kumaha? Jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui. Eta bener. Tak kitu euy saling we dina waktu anu heuh. Eta Kang, salin hampura, salin. Alhamdulillah wa syukrulillah.
mudah-mudahan bae barudak lancar dina nggoning jadi pamilon. Amin. Oh aya 20 leuwihnya 20 langsung pamilon 20 langsung baik didoakeun atuh ka para Yuri Wilujeng para Yuri kulan ketua Papadi oge Bapak Caca Pak Caca urukan Pak Kang UU ka dieu Pak UU ka dieu atuh cenah Bapak Wali Kota Bandung Pak Dadar Bapak Dadar Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana amin Kang amin cing nereke jabatanana amin anu nyaah kada seni teh ka urang Kang UU Kang Dada oge nya perhatikeun ke seni teh mudah-mudahan we paranjang yuswanya amin Kang amin ya kitu euy kade sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah mikeun runtah ulah di mana wae ulah di mana sokna urang mah daya tempatna bisi mikeun kuntung tak komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah bisa kahuruan jelegu rek kahuruan pan rugi mun di kota Bandung teh mameureun ciptakeun kota anu bersih anu nyaman berhijau urukan teh berhijau komo deui pan ke 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia wah hebat wah di dieu Kang beres hebat komo deui kapan kesenian wayang teh di Indonesia geus diakui ku dunia ku UNESCO aya sumbangan pan sataun sakali mah keur wayang sa Indonesia sanajan bari dewek can narima mun bae teh di mana nyangsangna cara cair gini kan keberapa da eta we cekolot cenah masyarakat Indonesia kumaha kabeh ti mimiti pamimpin nepi ka rakyatna kudu mararandi di pancuran Talaga Arum aduh kumaha teh hartosna Kang meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadu mandi naon sababna henteu mararani sabab eta pancuranna loba nu menet eta jadi teu ngocor teu nyalur jadi teu bisa mandi kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka barayana we wungkul kana wawuh tah ieu teh seolah-olah dipenet ieu teh rejeki ti luhur ke rakyat teh loba dipengkolkeun can BLT diparenet can BLT ciritu nama mulus datang ka handap rada lieur rada disebitan urangna cing gablek pucus deui dibere gas dijual deui wah geus serba salah hirup teh di dunya serba salah Kang diperhatikeun ku pemerintah teh dijual kan rupa-rupa ai geus dijual inget deui kana gas teh meuli deui keneh urang pan ayeuna nya eta naon kamari teh pesta demokrasi tingkat legislatif Kang legislatif ngadoakeun kanu tos jara radi bener kanu acan atukeun ada tahun engke ge aya deui tingkatkeun ilmu tingkatkeun pengetahuan kumaha carana bener doakeun kanu marareunang teh kanu parantos mareunang gitu doakeun ulah cara anu geus-geus cara dibeureut ulah nu lain ai kabeh mah ngan aya oknum di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy dina sagala rupa pasoalan oge aya oknumna oknum wakil rakyat tadi dia perlu disterilkeun deh bener ngan aduh aing mun acara wing jeuli wah asa kapentar gelap Akang eta tukang mariksa tukang newakan nu korupsi ayeuna terlibat di maehan batur meni asa kulebar Kang kacida atuh ke bangsa urang ayeuna rupa-rupa Kang nu matak anu geus nu akeun ulah cara anu geus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh sataun sakali datangna oge aya teh ai gaji pada gemleng aya teh jelema anu kitu gaji we da sarua jeung korupsi teh ai gawe eueuh aya digawe nunutan aya oge geuning ngai rapat-rapat atawa sidang paripurna teh kadon hees yang ning ngacai na rakyat teh rek ngawakilkeun ngacai rek arees mah geus diimahnya Kang bener alah kitu teh euy ti deweknya nuhun Kang
Sing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh. Sing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamerdekaan tina tangan jajahan. Bener eta kan. Lain ngarebut nyokot. Nyokot urang nu direbut mah. Bener. Ku penjajah bener. Urang nu toh pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa saur Gusti Batara Kresna tadi. Kumaha Kang? Nilai juang teh di dinya gedurkeun ka pejuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang. Daek bebersih oge eta teh pejuang. Artina ngeusi kemerdekaan. Bener. Lain perang wae bajuang teh heuh. Bener. Lain perang da urang nempo runtah di kota teh muni kesal sanajan keur numpak mobil eureun. Gitu kapot runtah teh tunda dina tempatna. Da berjuang di alam merdeka urang mah cenah mah. Da baheula heueuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingku ke dina obag. Nya jadi tahanan politik jadi salangsara. Jegur merdeka. Alhamdulillah. Penjajah bisa kausir. Eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kalaluar. Bararegang tapi pada ngahormat. Jadikeun pejabat baheula mah teu. Baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui. Panti balik teh. Lebar heuh. Da teu ngarasa berjuang atuh tadi. Heuh aya teh jelema nu kitu aya. Teu ai kabeh mah. Cenah kumaha cepos yang ngomong teh muni kaluwihan teh kumaha lamun aya nu kasinggung. Sabodo teh tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing teh. Heuh. Ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon. Naon? Ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak kulit dipaehan akang rek ka mana da abdi butuh keneh ku akang teh. Oh dewe ku si anu maehan. Heeh. Atuh ngarepotkeun kitu da teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah. Lain Mang Paul kan. Heuh. Alah. Ya. Alhamdulillah nilai duh. Oh, rempeg Gang. Bagja teuing. Para dalang kadarieun bade tanang teh kan. Para dalang aya. Aya Yuri. Aduh, kula warga besar Pepadi Kabupaten Jawa Barat. Nuhun. Anu ti Jakarta ge aya Pepadi ti Jakarta nya ti pusat. Alhamdulillah tah kieu kitu. Aya. Lumatak ulah di pararanat oge rezeki keur seniman anu dihandap teh kieu ye. Sing aya khawatir gitu. Sing aya khawatir. Heeh. Benar kan? Ulah seueuh sorangan hirup teh. Ulah boncenang sorangan. Da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya teh. Loba sukses. Loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit keratan sok sewang-sewang kitu teh. Masing-masing tara ingat ge. Ai digawe bejuang kudu babarengan ai datang duit geus sewang-sewang jara rumput. Eta kitu ai tara duit sararea teh. Kudu kada moal ngait kada ti korong urang nya. Pasti. Diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh. Sarua jeung di baruang kan. Sarua jeung di baruang. Nu matak mi HP euy teu samat aya nu heuh kitu sateh dumeh we aing teh paeh. Ulah, ku jeung teh paeh segala. Ieu karunya si Asep Sunanar geus kolot. Atuh keun bae 20. Gara pikir ku si lain. Ai paeh pabaka. Geus 54 tahun bayangkeun umurna sakedeung deui. Ya, lamun umurna 200 tahun kali sabarap tahun deui geus.